hanya tempat mah. Ek ngilu. Ting euy. Tah nama heula teh heula urang teh dewa heula tuh. Oh, katunya. Sok. Wah, nangarit ka mana nya? Oh, kalau itu segala nama tuh. Dibayar WA ya teh ya. Lah, ek bari sakalian telepon ah. Ek samperkeun wae. Tapi ambil dating motor buruk motor buruk kameranya. Aduh, nyap sarakeun karana jaksa kitu kudu nyurung. Sia. Oh, lek buku ieu mah balik aing. Nah, bae lumayan ketang segeh ge. Si barang kita kio-kio ge. Oh, ta motorna mah euy. Kemana nya jalan mana? Handap gitu. Oh, ada. Gus. 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 Oh, nembalan. Tah. Telepon. Halo. Oh, kamu sayang. Kedap yaknya. Menuju sarang rencangan ya teh. Si eta tapi eta aya teh aya nama ieu teh tapi ek nyemput teh lah ka sauk. Aman ah. Jadi kumaha. Kangennya. Oh, nya samnya kangen. Aing ngarit panas. Sikutna jeba garari. Kalau punang layangan lumayan yang budak lah. Nya. Wah. Kira aku emot wae. Aing juga urut kan. Wae. Hah? Mah di pelet.
Oh nyonto tuh jadi pelet. Pelet segala rupa. Motor nama ayah itu motor Mang Dana teh bukan aing teh nuturkeun. Di mana jelemana ieu teh? Ya pastilah kayak ira-ira lah. Teh sorana mah guru Ya nang kangen tuh sayang. Suara keur telepon bro. Ah. Iya piritan aing kok aing sia teh. Hayang ketemu. Lah. Iraha. Kalau minggu. Atau udah tega dua aja sayang. Oh, engke terakhirnya. Siap atuh gitu mah. Ohon. Siap. Tumbennya si Aki Warican balik. Biasa mah kesok geus datang ki wari teh. Moal kitu ulin ka awewe mah ya teh. Tetepan geus jam 4 leuwih. Nah, wae nya. Cang tempuh lah jam. Ih, poho pante mawa jam nih. Nya pastilah kangen pisan. Nya pastilah poe minggunya. Oh. Di antosan di mana? Di Pom Kawali. Siap. Berarti nyerak motornya amanya. Neng we nyerak motor mah. Lah pokoknya minggu lah. Tebu sabaraha tah? Tebu 8. Aduh. Kayak alasan naon ya tebu 8 manjing teuing. Oh nyalah kek. Erek api-api ka Mang Agus we, ayo bisnis gitu. Nya. Oh. Gitu nya. Naon ieu mau baturan? Baturan bener. Ye, Selingkuh aing pokoknya nama ku aing dibejakeun ku aing dari di kamera. Pokoknya bukti aya. Hah? Direkam ku aing. Direkam aing. Lah, tuh damai yo, damai. Lah, tuh sarua lalaki mah, euy, tong sok kitu, tong sok bisa. Euy. Kapan tadi orang tenangan enteng ada, oh walah kesel nelpon. Aing teh jeung kabogo jeung bebeb eta teh, oh bener. Alasan unggul heuh. Sakare kumaha na? Aing rek bejakeun ayeuna balik. Di montong. Terus aing cilaka gitu mah. Itu pokoknya bukti aya. Ai. Atuh. Aing kieu mah aing aya nu kieu aing mau bebeja. Ye, pan aing teh boga duit. Nah. Yo. Aku. Aing nya ge tuh lekatna ge. Ku aing boga sakekeun atuh duh jeung leumpang. Eta mah wae mending dicarekan ku pamajikan atau mending kumaha? Aing geus ya, geus tong ibrah. Tah, kasih lah. Aman gitu mah. Aing orang mimil ngari tanjaka lah aing kalaka apes ieu mah. Oh, kade urang bejakeun nya? Apes lur. Nah, pegat deh. Si tinggalkeun nya meureun. Balik ah. Ape murag deui. Sia tan moal matakna mah lah. Aduh, oi. Kayak mun katanyaan ku majikan kumaha apa leungit ku aing kal hari talapu.
mah. Oh, iya, kapan deui. Kapan deui. Cuk, Cuk. Aya naon mah Gus? Nah, ai salaki uing ka mana? ye puguning di ditu, Cuk. Eta motorna mogok. Wing balik teh heula ka dieu, ayeuna wing titah minta duit 50, dah kurang itu duitna. Ewang nyokot teh nya. Jika aya motor si Agus euy. Hah? Buat laporan aing. Diintip pula ah. Kudu ngobrol naon nya? Alah, aing mah euy. Coba mikeun HP segala itu. Aduh, aing poho tadi. Teu dihapus heula euy. Dina HP-na. Aduh. Geus aing mah ieu mah. Ya, Agus. Duitna. Be. Ih, HP-na alus. Nah, jadul. Alus ya. Ayang Mang Agus ingin mun boga duit ek meuli ya. Meuli atuh, isukan tapang meulikeun. Mun boga duit. Ya secennya, wing ka buru-burit, ek nganterkeun heula duitna. Tuh, geuning datang ayeuna mah sia teh. Aya Mang Agus lain. Dia ka dia. Nya aya ka dia ya bebeja. Hah? Tadi teh aya Mang Agus ka dia gara bebeja jaba mawa HP meni alus. Eta nu poho HP-nya. Dibuka di tempoan. Heeh, di tempoan ku uing. Aing hampura bukan hampura pisannya. Jajan ya, empang aya duit. Kan boga duit. Usaha tuh ngek warung ngek meuli dengan sangunya. Jong. Kita buru-buru tong kok. Heeh. Ih, silakan. Nah, Mau usah ditanya ngobrol naon? kapan cenah teh motorna mogok lain? Mogok. Aduh. Nah kumaha kitu? Ente cunglah ka warung Jong. Jong ka warung mah. Ente teh naon katang? Malahan mah minta duit geura 50.000 ka uing. Si Baba aing. Di ditu minta 50 ngancam. Di dieu ka pamajikan aing nipu nyebutkeun motor aing mogok. Tiba aing duit boga selempetan sakitu-kitu teh masih dikeun ka majikan da aing. Sugan teh heuh tadi teh. Padahal mogon HP segala. Ampun euy.